Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun banjir getih di mumunggang pasir. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka Bedog Maruti kabeunangan deui. Sarta sakali ieu mah karasana ku Maruti leuwih hebat tinu geus-geus. Eta we manehna nepi ka ngejat bari kekerepengan. Tapi ari bedogna mah masih keneh pageuh dicekel. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Naon Maruti jeung sireumeun. Anggana ngahehe jeung seurikeun. Nambah-nambah ngaheabna hate nu jadi lawan. Alah. Montong bakal ngahehe sia. Kuas kurang saeunan bedeuh anggana. Maruti ngagantawang, bari ngaheumbatkeun di bedogna di bulang-baling. Anggana teu nembal. Tapi barang manehna mireungeuh gerakan bedog lawan, make rada ngaranjuk oge. Tungtung bedog teh katempo jiga mang puluh-puluh. Ting torojol ti kencak katuhu teu beda we tinu deuk ngacak-ngacak badana. Ku kituna anggana ngan ukur bisa luluncatan ka ditu ka dieu. Bari satekah pola ngagerakeun iteuk hoena dipake ngabendung gerakan bedog lawan. Trang. Howe talaga neukisan bedog. Sedengkeun badan anggana terus kokoleaban ngagunakeun gerakan sirna bobot. Nyingkahan congo bedog lawan anu terus muih congona nyolocos ka hareup. Sabot kitu jerat anggana katukangan Maruti hiu hoe talagana deuk ngahanca sirah. Tapi samemeh bek oge hoe talagana ngahanca sasaran Maruti geus ngareundeuk manten bari langsung ngagilekeun badana ka tukang. Sedengkeun gerakan bedogna terus dirojokeun ka hareup. Nu masalah deui tang tuh bakal ngagabres kana beuteung anggana. Ku kituna sanajan bari narajang oge anggana masih keneh kaburu mundur bari langsung ngahiupkeun hoe talagana ka handap. Trang. Bedog Maruti kabeunangan deui gerakanana kandeg teu bisa laju. Tapi tetela daya tahan Maruti lain bantrak-bantrakeun jeung tinimbang lesot mah bedogna manehna kalah katerus we ngedeprek depok bari jeung nyabetkeun bedogna deuk ngababad bincurang. Kan bae anggana oge teu kurang-kurang hojahna. Maneh rikat nyingcet bari nunjelkeun iteuk hoena kana taneuh. Teu ngalobakeun di pamola. Blesat bae manehna kaluhur sarta bari jeung ngajaweul teh hoena mah bebeunangan heula ngapeuletuk kana sirah lawan. Montong aja setan. Amarah Maruti beuki tambah ngabudael sarta geus teu nolih dikanyeri. Sabrut bae manehna muru kana lolongkrang anu bakal ditincak ku anggana. Bari gerakan bedogna geus diheumbatkeun pikeun mapag badan lawan. Tapi anggana oge geus surti kana pibahayaeun nu bakal tumiba kana dirina. Kalawan sakilatna keur manehna geus bisa ngagerakeun iteuk hoena pikeun ngahadang gerakan bedog lawan. Sedengkeun dua damba sukuna satekah pola dijejekkeun ka hareup. Ceprot. Teu salah deui ngecedak kana dada. Maruti ngagerung sarta badanna ngageblag ka tukang.
bari bedogna macreng kagebeungkeun. Sedangkan anggana dina gejeligna nincak taneuh deui teh salamet teu sakara-kara. Geus langkarakan deui atuh Maruti. Na teu bosen. Anggana ngaheheh jeung seurikeun. Bari beus we talagana disesepkeun deui lantaran nu jadi lawan ayeuna mah geus lemor. Maruti teu nembal. Tapi ngagentak manehna gurinjal deui hudang. Ari celegedeg, sabrut we. Manehna ngadiuskeun jurus tumpur ledes. Anu tumrapna ka anggana, ngagentak manehna ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput. Geus kitu curelat. Manehna kabelah katuhu, bari nejehkeun dampal sukuna kana bincurang lawan. Tapi Maruti cingceung naker, manehna ngagentak narik sukuna ka tukang. Karokaya, gerakan anggana teu kaneg. Curelat. Langsung nguliwed kagigireun lawan bari jeung nyebrutkeun jurus timpuk miring kana leungeun kencana. Cedak. Teu salah deui ngahanca careham. Geus kitu kilak anggana nyerong enca bari langsung nyebrutkeun jurus Ibun Bajra. Lantaran hayang buru-buru ngarengsekeun petelakna. Jebron. Teu salah deui ngahanca dada. Tobat. Akhirna Maruti ngoceak. Bari kontan nyebrotkeun getih hirup. Dayak manehna ka tukang. Dak bae ngabebengkang. Tapi ahli daya tahana mah kanca. Bener-bener hebat. Ari takena oge manehna geus bisa ngagurinjal deui. Ngan nya kitu. Ari kudu terus ngalawan mah rupana bae geus taya untupan. Da eta we. Ari korejat manehna udang. Ari bareng-beng we lumpat. Teu sirikna notog-notogkeun maneh. Malah moal-moal acan nyimpang heula ka Cimalaka. Mangka-mangka Bah Mudasir teh harita aya keneh di dinya. Kudu nepi ka kituna tah. Kakara kumanehna karasaeun. Anggana gerentes bari mencrong kanu keur mangpret. Tetempuan teh. Duh kan nyebrotkeun getih geuning Kang Anggana. Leus mana nanyakeun bari nyampeurkeun. Nya kapaksa las. Lantaran lamun teu kitu manehna teh moal buru-buru nyingkah. Anggana ngareret. Kan pasti we ieu teh bakal nimbulkeun akibat nu kapapanjangan. Wisena nemrong. Kapapanjangan kumaha? Ya kapapanjangan buntutna. Omo mun manehanana terus binasa mah. Kawasna moal nepi ka terus binasa mah. Lantaran kuring oge da make ijiran. Teu janji jedak atuh. Lantaran nu dipikirkeun teh nyaeta akibatna. Anggana bari terus ngahulang. Mugi-mugi we atuh ulah nepi ka terus binasa. Nya bakuna mah watir lantaran dinten teh oge manehna teh ngan ukur kabaud ku saduloh. Wisena kawas nu karunyaeun bener-bener. Tanggung lah moal naon-naon. Geus sakitu mah hitung-hitung ngawarah we. Nya bongan sorangan atuh da make pipilueun kana teu bener. Nya edi teh yang kituna mah bongan awakna keneh sorangan. Kana ributan teh mane diaji naker. Sawios atuh da ayeuna mah. Tos kejadian. Yah. Manghewe mah urang angkat deui. Rasa tos hono ka Nyimaya. Lesmana ngingetan bari ngareret ka Wisena. Nyalain bae elas atuh. Sana mah leuwih-leuwih merenya. Anggana bari nyarengeh ngareret ka Wisena. Ari taheun teh sok terus ngepek kitu. Wisena nyigeung bari ngadelek. Tapi bari nyeh ditungtungan ku seuri kapi asem. Geus kitu mah bring arindit deui nuluykeun lumakuna. Bari saja jalan teu boleh sempal guyon. Babakuna mah ngagonjak Wisena. Dumeh bakal tepung deui jeung bebeureuhna. Bari gonjakan ukur seuri. Ku kitu teh mah. Lamun dilawanan sok beuki maceuh. Tapi lamun diantep sok eureun sorangan. Memang kitu biasana.
Kanca dangu tunda nuker lalempang. Ayeuna perlu nyabit heula nu ngeunaan Arya. Jelas nama urang nempo heula kaayaan Sudira nyaeta pamana Arya nu mangkuk di Ciawi. Ti heula teh waktu Arya indit kalawan dibarengan ku Pak Raksabumi, jero-jeroana mah rada teu sugemaeun oge. Lantaran ari kahayang nama Arya teh kudu indit sorangan. Ku kitu teh mah bisi maksudna Arya gagal. Santeuna upama dibarengan ku Pak Raksabumi mah ulah-ulah maksudna teh bakal bolai. Sedangkan ari Pak Raksabumi teh dina segala perkara teh geus tangtu moal bisa leupas tina ijiran sarta itungan. Artina moal tinggal di temah wadi geus tangtu bakal diselesar heula moal janji jedak. Mun seug bener kitu ulah-ulah akibatna bakal malindes ka dirina sorangan. Lantaran dina hal ieu teh sanyana mah aya hiji Rusiah nu disumputkeun ka Arya. Memang sakuduna Arya ulah dibere nyaho. Naon kasang tukangna pangna Sudira nitah ngayakeun balitungan jeung Sutajaya. Saurang oge moal anu nyahoeun iwal ti dirina Sudira sorangan anu nyahoanana. Tapi lamun seug bisa kanyahoan ku Arya geus tangtu maksud manehna teh moal bisa kalaksanakeun. Alusna teu kungsila torojol teh Pak Raksabumi datang ngan sakadar ngabejakeun yen Arya geus dipihapekeun ka Aki Tirtaguna di Lemah Putih. Ieu sababna nu matak manehna balik deui teu terus marangan Arya. Ngadenge caritaan Pak Raksabumi kitu teh tumrapna ka Sudira lain deui matak bungangangna. Begituna dina poe isukan deui ge balenyang bae manehna indit ninggalkeun Ciawi. Maksudna deuk ngadatangan Lemah Putih supaya maksudna Arya bisa gancang-gancang kalaksanakeun. Kanca dangu sadayana bubuhan langkap tepung dina gokna ayeuna paamprok jonghok teh teu sirikna lengket lirkeun aku leugeut. Wisena jeung Nyimaya gawena ngan rerentetan. Sajengkal teu daek pisah nyecapkeun ka sono. Atuh dina waktu deuk paturai deui, wisena deuk mulang ka Lemah Putih. Nyimaya teu sirikna montel. Nu deuk indit teh teu kaur ngalengkahkeun suku. Leungeun wisena pageuh dikeumbing. Begitu teh mah ngarasa sono keneh tacan cacap ngumbar katineung hate. Bekel atuh sena ka Lemah Putih. Las mana harita ngagelenyu diri tu nama ngageuh-geuhkeun Nyimaya. Ya upami dipasihkeun mah ku Padasim moal burung teu digemol cara teh elas. Ya kangalanya wisena nembal bari nyarengeh ret manehna ka anggana. Harita teh Nyimaya ngadilak kelas mana? Bari nage sana sayang digemol maya mah ngarumaoskeun teh pangabisa. Ya paling naon atuh. Las mana bari ngagelenyu tuh ka Nyimaya ngagadut bari leungeunna mah masih keneh pageuh montel ka wisena. Teu puguh Nyimaya mah nya. Las mana ngahihih bari ngarindat ka wisena. Ih kalah kang heureuyan las mah anggana satengah nu ngagebes tapi bari jeung ngarenyu ret ka Nyimaya nu keur ngagadut. Oh dasar we teh las mah. Nyimaya ngadilak deui ka Lasmana. Dapat ngalapatkeun ka teteh geuning bade oge ka dinya tah ka akangna. Lasmana nyikikik bari ngarindat ka wisena. Kakang sena oge ulah ketang dibenduan ku Maya mah tuh kumaha. Wisena ngarenyu karawak kana cangkang Nyimaya dikeumbing mani meulit. Kalah kasaruana ah.
Hayu enggak. Urang-urang ti payun. Lesmana nyikikik deui, bari karawak we kana pigelang anggana. Daragdag we kumanehna di bawah lumpat ngajauhan nu duaan. Ngarasakeun panginten teh Lasma. Wisena ngahehe. Bari nyerangkeun nu ting biribit ayang-ayangan. Ya kapalaina Kang Sena atuh. Nyimaya ngadilak, diletot manehna nyiwit kana cangkeng Wisena. Aduh. Dadak gelar geuning maya mah. Aduh, ampun. Wisena ngagurubug, heg merong ka Nyimaya. Bari sengar-sengir kaos heueuh nyeri. Sok padahal ari kanyataanna mah sabalikna. Ku kitu teh mah nyiwitna oge nyiwit deudeuh lain nyiwit geuleuh. Bohongan atuh da. Nyimaya ngajangilek. Bohongan naon nung. Wisena mimiti ngayap. Ayeuna mah da puguh taya nu nyaksian. Lasmana jeung anggana geus teu temong jirimna kahalangan ku tikungan nu kacida mitosna. Ngarasakeun atuh. Nyimaya ngagadeg ku raweud baeud. Rajeun teh semet dinya reg we nyaritana teu diteruskeun. Kalaheg manehna malik berigap kana kancing kampret Wisena. Digoromea dicoo. Petalakuna teu beda we ti budak ogo nu keur ngarenghik. Rajeun teh kumaha nung? Wisena ngaragamang kana gado Nyimaya. Heg dicengkatkeun sinanyang heui mancokeun beungeutna diteuteup deudeuh naker. Oh rajeun teh sumping. Mun ukur tiap we salol. Nyaritana kitu teh bari ngagentak Nyimaya ngasupkeun sirahna kana dada Wisena. Ngahenen teu beda we ti nu ada dempes. Leungeunna uyak-uyak ngaramesan beheung kampret Wisena. Kapan sanggem Kang Sena oge ayeuna teh di Lemah Putih nuju harengheng naker. Totonden kana ayana bakal ributan teh beuki ebreh. Kugituna wayahna we waktos ieu mah urang teh teu bisa samemena. Yakan tenan upami numutkeun karep hate mah tiap ngarenghap oge Kang Sena teh sungkan papisah. Wisena bari ngusap-ngusap sirah Nyimaya. Geus kitu heg dicengkatkeun deui sinanyang heui temong. Sapasang panonna ngagenclang teu beda we ti bentang timur kaberangan. Gular-giler teu daek cicing. Tah kitu nung janten ulah lepat hartos. Wisena nyarita deui. Kaream kana pipi Nyimaya heg ditanggeuy ku dua leungeunna. Ya, mohon ka hartos atuh. Nyimaya meureuy deui. Bangun ngarasa serab mireungeuh sorot panon Wisena. Anu beuki lila, beuki ngadeuketan, malah renghap napasna oge geus mimiti karasa ngaheab kana beungeut. Janten moal bendu atuhnya. Sora Wisena ngadadak karosos. Eta we sakitu nampeuna teh. Kadengena ku Nyimaya mah ukur hawar-hawar. Bayana kami bendu ka panutan. Leres nung. Sora Wisena kadengena asa beuki jauh. Nyimaya ngan ukur ungeuk. Teu panonna teu beda we ti nu tunduh nu dituturkeun ku ngalingkupna bibir panon. Sedengkeun sapasang bibirna nu amucuy semu-semu baseuh teh engab muka ngebrehkeun lelewa pinuh pamenta. Nung Nyimaya teu nembal. Kawas nu geus leungit pangdenge. Kalakarawak we dua leungeunna kana punduk Wisena buntang ti papareket kawas nu sieunneun labuh. Sok padahal harita teh keur dariuk handapeun iuh-iuh runggunukna tangkal kai. Mangka-mangka kayan di sisi lemur kasebutna di tempat hara-haraeun jauh tinu pinempoeun. Munasabah upama itu ieu siga nu moho paribasa lali ka Purwadaksina. Paling-paling nu nyaraksian teh ukur manuk-manuk nu keur ting aracrog di luhur tangkal. Sweet.
Ujug-ujug kadenge nu susuitan nu tumrapna kanu keur pada ngumbar katineng teu wodu itu ieu pada ngaranjug teu beda we tinu digariwahkeun. Nu akhirna Nyimaya ngolesed tina rangkulan sedengkeun Wisena ngagentak diukna ngised bari ngalieu ka palebah datangna sora. Jolna teh ti lebak ti jajalaneun nu bakal disorang. Kang Angga ngaburu-buru panginten. Wisena ngagereneng. Kitu we atuh nya Neng. Sanes kirang kasono Kang Sena teh. Pokna deui bari gap kana leungeun Nyimaya. Dituyun dibawa nangtung. Ulah amplang sapertos anu atos-atos atuh Kang Sena. Sing hawatos ka Maya. Nyimaya semu-semu wageuri. Moal ke manung. Mangga ayeuna mah geura mulih padanu di bumi bilih ngantos-ngantos. Wisena ngajurung laku. Mangga bade angkat mah. Nyimaya mugen. Memang teu salah sora anggana. Tina kituna sanggeusna Wisena pamitan deui nu ngadua kalian gede bae. Manehna muru kajajalaneun. Nepi ka tungtung nu datar heg mali ka tukang ebre. Nyimaya masih keneh ngajengjen nempokeun kapal bah manehanana. Wisena ngaraneg heula bari terus nyang hareup kanu keur nyerangkeun heg gugupai midangkana mah mileuleyankeun. Geus kitu mah heg malik deui ka jajalaneun nu bakal disorangna. Sarta teu antaparah deui blesat bae manehna ngagunakeun gerakan kidang kancana. Sakoteap oge geus nepi ka tungtung pudunan. Ana heg manehna mengkol ka beulah kenca. Anggana jeung Lasmana keur cari neluk we narungguan hanapeun tanggal kai. Geuning ari geroan manorojol. Anggana ngarandeg bari nyarengeh mencrong nu kakarang-arang heap. Mohon. Sena mah suka jongjonan. Sakitu tos yang teh. Lasmana mairan. Bari ngarenyu teu beda tinu nganaha-naha. Teteh mah sok kabibisan nih nyaritaeun teh. Nasina teteh kaditu kadieu teh gentel keak. Wisena rikat naker ngahualkeun. Tamiang murid kabitis les. Anggana ngahehe. Nya. Mana teh teu pinter kitu Sena teh. Lasmana bari ngadadak beungeutna jadi bareubeu. Kasemes ku pok-pokan Wisena. Atuh goreng-goreng oge. Muridna Aki Tirta. Nya Senanya anggana ngaheh deui. Nya kantenemna puguh we. Wisena ditungtungan ku ngahehe. Irungna ngadadak beukah teu beda we tinu meurang padu. Bari terus manehna ngagedig miheula anu duaan. Sarta ana haleuang teh manehna nembang dina pupuh sinom. Pokna teh. Untung tipung tambang beas iraha laksana diri. Daun tuhurna tangkalna batirus ras pikir abdi beas ditutu deui. Sok hayang gerapat tepung nyanding pupudunan. Teu aya nu nyisi kudi hayam leuweung matak hegar. Kanca dangu sadayana. Kakara ge semat dinya mana ceuleukeuteuh teh. Lasmana mani harus naker dituturkeun ku anggana. Ngabar katak teu beda we ti cangeh gar kagareuwahkeun. Aduh aya kitu na Ki Adi. Manggelanan. Ulah hayang miheulaan Ki Lanceuk. Anggana ngemprakan bari terus ngahkei. Ku kitu teh mah. Kakarang ngadenge Wisena ngahaleuang bari laguna rada-rada silung bubuhan lain ahlina.
Tapi ari guguritan nama bener oge. Teuing menang mulungan ti mana. Saprakan ayeuna we. Sena teh make bisa nembang sagala. Lesmana haihi pipilueun ngageuh-geuhkeun. Pada ngagonjak teh. Wisena teu malire ieu. Manehna terus we ngagedig bari pok ngahalang deui teu kireum-kireum dina pupuh eta keneh. Kenang gede pakauman dagdigdug rasaning ati. Tarompet awis saruas selang-seling pikir kuring. Mega berem geus purit hate bati ngalang layung. Surawung di astana kapi asih kanu geulis. Senggol hideung tembong lelewan nu lenjang. Aduh. Watir teuing si Ujang. Mana horeng? Mana nyosok jero kitunya? Lesmana terus-terusan ngagonjak. Bari teu tinggal teu nyekikik. Ari anggana ngan ukur nyerengeh. Tapi teu wudu we tumrapna ka manehanana mah heulangna wisena teh matak ngarerap oge. Ngaudang rasa ngageuing asih birahina. Da eta we nu tadina ngekebuk pigelang Lesmana ayeuna mah leungeun kenca anggana jadi meulit kara cangkeng. Nu antukna matak kagok mun ngalengkah. Kugituna jadi mineng ngarandeg diselang ku si hereret diadu teuteup. Itu ieu jadi ngaharegak pada megeg ambekan nu karasana ngadadak berat. Tapi jelas pangna kitu teh lain lantaran capek. Ku kitu teh mah duanana meh-mehan teu kawawa. Masing-masing keur ngarandapan ketugna jajantung. Nu moyegna beuki motah. Nu akhirna ngadurugdug teu beda we ti sora dulag nu ngagedur jero dada. Kanca dangu sadayana meh bareng jeung ngarongheapna Sudira ka daerah Lemah Putih. Pagandari oge jeung Kidarta katuti Gopar ting torojo daratang patutur-tutur. Anjog ka pelebah pasir. Sudira ngadadak lempangna ngarandeg moal langsung ngadatangan panganjrekan anggana tapi deuk dijauhan. Lantaran bisi kanyawan ku Arya. Ku hituna dek ngajejempe we bari sabisa-bisa nyamunikeun jirimna ti Arya. Teuing kumaha maksud jeung tujuanana. Iwalti diri sorangan anu nyaho bari maparah balukareunana. Kuliwad Sudira katukangan tangkal kai. Kencaeun jalan. Anu saterusna manehna gorobas kanu bala. Najan bener tacan nyahoeun di mana pernahna imah anggana, tapi ku manehna geus dipaparah. Yen imahna teh tangtu ayana di mumunggang pasir. Paripolahna Sudira harita teh ebre kabireungeuh ku pagandari anu keur aya di satukangeunana. Teu wudu matak nimbulkeun kacurigaan oge. Ngabogaan sangkaan geus tangtu Sudira teh baturna anggana. Sanes Pak, sanes baturna si anggana. Margi upami kalebet komplotanana mah tangtos. Jalana oge moal robos kitu. Ki Gopar ngagentak mere penjelasan. Anak itu mah musuhna meureun. Pagandari nanyakeun, teu sajanten Pak. Iye, nah geuning bisa jadi. Geuning teu wawuh. Wah mawi henteu Pak. Namun abi yakin ing manehna teh sanes komplotan si anggana. Anak itu mah kaleresan atuh.
Kidarta gancang nemrong, bari ngaret ka guruna. Kebenaran kumaha? Ya orang tempel Pak Guru. Maksad teh tanagana urang gunakeun. Pikeun yang harapan si anggana. Mohon Pak Guru. Montong. Tak perlu make nginjem tanaga batur. Ka era-era. Pagandari setengah nyentak. Cacakan lamun sudira tacan jauh, geus tangtu bakal kadengeun. Ya, satadina we Pak Guru supados enteng. Janten sanes bade nginjem tanaga manehanana. Maksad teh kieu Pak Guru. Da engke di mana si anggana tos leuseuh tanagana. Saparantos patelak sareng jalmi nu tadi. Tah nembe urang majeng. Weh, geus yakin gitu. Yen si anggana teh bakal menang. Upamina ieu mah Pak Guru. Dek ngahancak saradan baturnya. Sangeuk kami mah ngagarap urut batur. Percuma. Menang oge kadong dora. Komo lamun seuk si anggana nu kedok. Jing. Kumaha pikarepeun urang. Cindakna mah si anggana mah teu meunang dihancak heula ku batur. Tapi bagian kami pribadi. Cek saha kisanak. Ujug-ujug aya nu nanyakeun tukangeun. Bogo we. Nu keur ngariung teh lain deui rareuwaseunana. Gancang tiluanana marali ka tukang. Ari breh teh. Pikeun Ki Gopar mah leuwih-leuwih matak ngaranjugna. Lantaran nu jabung tumalapung teh tayalian tibah laduni kadua muridna. Daratangna kadinya saeutik oge teu kanyahoan. Ku kituna ngagentak Ki Gopar nguliwed ka tukangeun Pagandari. Saha nika teh? Kawas nuduk ilu biung kana urusan batur. Pagandari nyerang ka Bahladuni. Bontong ka Malik nanya, kisana. Jawab heula pananya kaulan nu tadi. Bahladuni ngahehe ngebrehkeun pamolah nu nguntup nguyup. Pananya nu mana? Pagandari nanyakeun deui, bakuna mah tacan kahartieun bener-bener. Eta. Tadi cek Andika si anggana teh teu meunang aya nu neuraan. Cek saha teh? Biko temenan geuning Andika teh. Kapan cek Andika keneh? Dapat nyebutkeun cek kaula. Tapi naha masih kena nanyakeun. Biko atau pinter kabalinger. Pagandari nya kakak. Dina ngebrehkeun tandangna teh teu eleh geleng. Pogo we. Tumrapna ka Bahladuni nepi karep geuneuh rai pias. Memang nya diteang kana kitu nama. Manehna teh sarua we jeung nembongkeun bebeletna. Ku kituna manehna teu nyarita deui. Ari lain panonna mah meni muncereng. Bari huntuna kekerawat ngebrehkeun amarahna nu ujug-ujug ngabebela jero dadana. Ontong lancang kitu kisilah. Sutajaya nyorongot bari ngagentak maju ka hareup. Bari paparahna mah deuk langsung ngadagorkeun peureupna. Ngan teu bisa prak lantaran kaburu dikenyang manten ku Bahladuni. Mangke sabar heula sudah. Yang hareupan mau ompong mah teu kudu gurung gusuh. Bahladuni ngahuwit. Tapi pok-pokanana lain deui ngajelegerna kana kekendangan Pagandari. Tapi nu leuwih-leuwih ngebrehkeun amarahna mah Kidarta. Harita keneh oge ngagentak manehna nyeureundeug ka hareup. Bari jeung deuk ngagempurkeun peureupna. Tapi nya kitu, ieu oge teu bisa laju lantaran rikat dikenyang ku Pagandari. Cukup pepeleukkeukna mah beunceuk teh kisanak. Murid Andika teh. Bahladuni nya kakak ngeyehkeun ka Kidarta. Memang deuleu. Tapi moal burung wanieun, najan kudu diadu jeung Eme Badot oge. Pagandari bari ngagidir, tandaning geus ditapuk ku nafsu ngagugudug. Percaya. Tapi keelanan heula nya. Ayeuna teh kaula deuk nanya.
Naon sababna ngagarap si Anggana teu meunang diteraan kuno sejen. Baheula duni nyabit deui soal Anggana. Lantaran musuh gerot kaula. Pagandari nembalanana teu eulem-eulem. Lantaran kumanehna oge geus bisa kajudi yen ieu jalma teh musuhna Anggana. Ada nu jadi lantaranana? Heh, naon perluna andi katelete? Oh, jawab heula we kisana. Lantaran ari kudu diterangkeun mah. Si Anggana teh satru kaula. Baheula duni ngajelaskeun. Kaula mah deuk mangbaleskeun pati si Barong. Pagandari terus terang. Oh, si Barong teh murid Andika gitu. Memang. Tah iya dulur sanak buranana. Pagandari bari ngareret ka Kidarta. Alhamdulillah kanca cak. Dicarita urang tunda dihanjuang siang teunden dihaneulem cieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.